Malik diheula nyaritakeun kaayaan di imah Biona. Harita tua kampung jeung Pak RT masih keneh keur ngukur imah Biona jeung parataran anu kahareupna. Ari Biona jeung Mang Rudintana saukur ngawaskeun, sakali-kali katempo Mang Rudinta tunjak-tunjuk meureun nuduhkeun wates tanah. Ari Bionana ngan saukur cicing. Ngan main oge sakali-kali kadenge guruwak gerewek parebut angkoh jeung Mang Rudinta dina bates tanah. Teu lila ngukur tanah teh geus rengse. Tua kampung jeung Pak RT rareureuh katempo dari yuk dina golodog imah Biona. Minyu kopi ka ditu ona. Mangkar aya semah diantepkeun bae. Ji ari Kang Rudinta, eueuh kopina oge. Aya oge cai gentong Kakang. Kapan cai oge canaheur? Tembal Biona. Ye atuh meuli heula ka ditu kopina ona. Tuluy sakalian heur caina. Udah cah ditagih Kang. Tembal Biona deui. Da memang dasar pedit manehna mah dititah nyuguhan kopi ka tamu bae oge hese. Bari jeung langsung bae baeud beungeutna. Ari tua kampung jeung Pak RT ngan saukur silih reret jeung silih kicipan. Mang Rudinta gogodeg beungeutna beureum era meureun ku tua kampung jeung Pak RT. Di sejen pihak Bionahna teu leumpang reka dapur, maksudna mah rek nyokot cai herang tina gentong. Da awal cenah ari kudu ngaluarkeun duit jang meuli kopi mah. Tapi ke leumpang kitu teh teu kahaja sukuna 3 truk. Bionah nolonjong ka hareup tabuh, cedak tarangna ti dagor kana awi palang. Goak Bionah ngagoak. Aduh, dasar teu boga otak sia. Ieu tarang aing kah nyeri. Awak Bionah katampo harita teh rada dongkok. Keur dongkok kitu teh burulu duit recehna tina jero kutang nararagragan. Nampok itu tua kampung Pak RT jeung Mang Rudinta kalah beuki gogodeg. Dah kawalat siaona. Ngomong duit receh. Eta buktina ngaya ngaburulu tina kutang nyaneh. Dasar pedit nyaneh mah. Matak era bae ka kamina. Cek Mang Rudinta bangun ambek beuki era bae ku tua kampung jeung Pak RT. Ari kitu mah Bionahna oge meuni beureum beungeutna. Era mahina oge. Ih hampura, da kuring mah poho atuh Kang. Sangka teh heueuh duit receh. Heueuh kuring teh nunda dina kutang. Tembal Biona bari mulungan duit receh anu ngalayah dina taneuh. Wah, sia mah dasar pelit bae ona. Mang Rudinta masih keneh katempo ambak. Ari poho kumaha? Ngaranna oge manusa atuh. Aya pohona. Biona balik ambak teu tarima meureun dibentak bae kitu ku Mang Rudinta teh. Ditembalan kitu atuh Mang Rudinta oge beuki ambak deui bae. Leungeunna katampo geus diperket. Ngan untungna tua kampung jeung Pak RT na kaburu cengkat. Geus Mang Rudinta Biona. Teu kudu raribut, teu kudu parasea. Urangna oge da kaburu rek balik ongkoh. Itu bisi kaburu paramna datang nuk mayaran tanah teh nu Barustam. Bisi kaburu datang manten maksud teh. Cek tua kampung bari cengkat. Nya Biona, geus teu kudu meuli kopi sagala. Boro-boro cai kopi, duit oge kuring pasti meunang kayak dibere ku Barustam. Cek Pak RT ilu ngomong, mahina mah sikeun haja ongkoh mah panas Biona. Nya geus beuh Mang Rudinta Biona. Kuring mah permisi. Assalamualaikum. Cek tua kampung, bari jeung teu ngaliek deui tuluy indit dituturkeun ku Pak RT. Ditembalan ku Mang Rudinta jeung Biona, Waalaikumsalam. Mang Rudinta katampo ngareng hapanjang tuluy pok kadenge ngomong deui ku kulutus ka Biona. Maneh mah pedit-pedit teuing ona, ulah kitu hirup teh. Era kamina pakadar gue meuli cai kopi. Moal biak sabaraha atuh. Lain pedit kuring mah Kang. Ya kuring mah hati-hati make duit. Bisi teh beak. Sugan mah teu karasa kumaha urang keur sangsara ku duit teh kamari. Ayeuna urang geus loba duit kudu hati-hati make duit teh. Tembal Biona embung disalahkeun. Mang Rudinta geus teu rajaneun deui ngomong. Tulu bae kalacat naik kana golodog asup ka jero imah. Gek diuk nyalande kana bilik, kot kana kolobot, tuluy disundut kelepus udud. Teu lila Biona oge norojol. Barang nampok Mang Rudinta kalah ngabeuh hae diuk kitu teh, haok Biona ngomong, "Jih, kalah teh ngadon diuk. Lain disalin make baju bener." Cek Biona. Rek nah bae oge onah disalin sagala. Pakadar oge ngajedog di imah lain. Cek Mang Rudinta. Katempo keneh baeud sigana mah masih keneh ambek ka Biona. Dasar belat Kang Rudinta mah. Diingu bae beleguk teh. Utuk teh jalan pisan.
Cek Bionah deui. Atuh Mang Rudin tanukur ambek. Diomong gitu teh nya beuki ambek bae. Ahok nerekan ka Bionah. Ngomong naon sia Ona? Geus bagus sia mah disebut ka aing boloho teh. Hayang dicapok sia ku aing. Cek Mang Rudin tak bari jung nangtung. Leungeun geus meber-meber bae rek dipake nampilin ka Bionah. Tapi Bionahna lain sieun, malah kalah nyorokeun pipina siga nu nangtang. Rek cabok ka kuring Kang Rudin tak. Sok cabok ka dieu mah. Ye, sia kalah nangtang ka aing Ona. Cek Mang Rudin tak deui bari ngangkat leungeunna. Siga nu heueuh bae rek dipake nyamok ka Bionah. Sok atuh lamun wani mah. Tapi ingat ya Kang Rudin tak. Kang Rudin tak ulah wani-wani minta duit ka kuring. Moal dibere sapedak-pedak ocan lamun wani nyabok mah. Cek Bionah deui bari malik ngancam. Ari Mang Rudin tana ngade diancam moal dibere duit mah jadi ngarasa leuleus. Leungeun anu geus diangkat teh diturunkeun deui. Pok ngomong rada leuleuy. Lah ieu tuh Ona, maneh mah kasalaki teh baku pisan nyebut boloho teh. Campelak nyaho anu kitu teh karana atuh da Kang Rudin tana memang heueuh boloho. Utek teu dipake pisan. Yes ya, wani ngomong deui kami boloho. Mang Rudin tah amarahna kaudangkeun deui. Atuh nya sugan teu rumasa. Sia sebutkeun sok sia. Pedana sia nyebut ka kami bolohona. Ih, dasar bener-bener boloho. Can kapikiran keneh bae sugan. Yeuh, Kang Rudin tah yeuh dengekeun. Pan tadi teh kadenge lain. Ayeuna teh paramlan rek ngalunasan imah ieu ka Barustam. Yeuh, atuh lamun Kang Rudin tah teu boloho mah, moal kalah ngajon diuk atuh. Anggur mah geuwat ka ditu disalin, terus beuh cuang ka imah ketua kampung, cuang minta ditambahan ka Barustam. Neunah bae manehna meunang untung gede ti imah urang. Cek Bionah menor welang panjang ngomongna. Mang Rudin tah ngahulang. Bener oge lamun kitu mah omongan si Onah teh. Nah, aing kalah ngadon diuk bae nya. Bener. Haruh rugi gede lamun aing cicing bae mah. Lantas Mang Rudin tah tuluy ngomong deui ka Bionah. Bener oge omongan maneh teh Onah. Hayulah cuang indit ka imah tua kampung. Ayeuna kami rek disalin heula. Cek Mang Rudin tah bari tuluy indit ka kamarna. Ari Bionahna katempo meuni gregeteun. Dasar kudu cepret bae tah boga salaki teh. Siga bae muning boloho. Lantas Bionah tuluy manehna oge indit ka kamarna rek diganti baju. Cag urang tunda heula sakeudeung. Kaayaan beki tambah beurang, panon poe beki karasa moreret. Ngan di langit belah kulon mah katempo mega hideung meuni umpal-umpalan. Beukeul lila beki katempo kandel. Siga aya tanda-tanda rek pihujaneun gede. Angin anu tadi nangan sahukur ngahiriwir ayeuna mimiji karasa gede. Tatangkalan meuni pating plenod, rang-rang jeung dangdaunan rabeng katiup ku angin. Manuk-manuk pating keleper ngajauhan. Malah sakali-kali kadenge suara guludug pating geuger ti kajauhan. Dina kaayaan kitu paramlan Mang Darna jeung dua urang baturna masih keneh keur laleumpang rek ka imah tua kampung. Laleumpangna meuni ngincig lantaran sieun kahujanan di jalan. Cik Darna, tuh aya jalma. Tanyakeun di mana imah tua kampung. Masih keneh jauh tah henteu. Cek paramlan bari nunjuk ka salah saurang jalma anu keur leumpang. Mangga Pak, cik ku abdi ditareskeun. Tembak Mang Darna bari tuluy leumpang nyamperkeun ka jalma anu dituduhkeun ku paramlan. Sanggeus deukeut Mang Darna terus nanya ka eta jalma. Punten ceu, dupi rompokna patua kampung palih mana nya? Tanya Mang Darna. Eta jalma anu ditanya ku Mang Darna tuluy nuduhkeun. Oh, bade ka bumi patua kampung. Itu tuh palih ditu tuh. Tuh katinggal anu di payuneunna tangkal buah. Tuh. Isti patua kampung nabi aya. Tuh anu disapu tuh tingali. Cek eta jalma. Mang Darna nganuhunkeun tuluy buru-buru balik deui nyamperkeun ka paramlan jeung nu sejenna. Tos caket cenah Pak, tuh bumina anu di payuna tangkal buah. Cek Mang Darna. Ya syukur atuh ari geus deukeut mah. Moal hujaneun atuh urang di jalan teh.
Cek Paramlan. Tuluy malih ka si Jumanta jeung si Ibro. Jumanta, Ibro, maraneh duaan cari cingela di dieu. Lamun dewek geus katempo asup ka imah tua kampung, maraneh kakarek rencepan nyusul. Tuluy intip di bibir imah, awaskeun jalma nu narima duit ti dewek. Tah eta jalma nu bakal jadi sasaran maneh. Adi kumaha cara modarana mah eta urusan maneh, leuwih ngarti. Kade ulah sampe anu nganyahoankeun. Cek Paramlan mare parentah kadua gundalna. Mohon Pak, siap lah. Abdi duaan mah tos ngartos, pokona mah Bapak mah kantun ngantosan bejana bae. Tembal si Jumanta. Mohon Pak, tenang bae Bapak mah. Cara meanjal mah cecek. Cek si Ibro nu ngomong, sigan mau gampangkeun. Ayeuna dewek jeung si Darna rek endit heula. Kade ulah mata peuceurkeun batur. Ayo Darna cuan endit. Cek Paramlan bari tuluy leumpang teh heula dituturkeun ku Mang Darna. Ari si Jumanta jeung si Ibro buru-buru nguliwet ka tempat nu rada sunyi. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kaayaan Ambu Yayah. Saat ditinggalkeun aku Bah Rustam, hate Ambu Yayah beuki teu paruguh rarasaan. Dadana beuki seseblakan. Siga nu bener aya pirasat goreng. Be, tarati sasarina. Nah, teh aing seseblakan bae kieu atunya. Hese pisan Bang balerkeun. Eta beungeut si Abah ge asa kolebatan bae ongko. Muga-muga ulah aya kajadian naon. Gerentes Ambu Yayah tuluy diuk ngahuleng tapi ngan sakedeung jeung deui nangtung leos keluar. Sup diasup ka jero, brak deui diuk. Kalakuan Ambu Yayah harita siga bae jalma nu keur saliwang. Nah, moal naon atuh kitu si Abah teh nya? Gerentes Ambu Yayah pikiranna beuki asa teu paruguh. Tapi keur kitu Ambu Yayah inget deui kana omongan Bah Rustam. Ah, cek si Abah lamun hate keur teu paruguh kieu mendingan salat sunat barakaat cenah, minta ditangtayungan ka Allah. Jung Ambu Yayah nangtung deui tu leos ka tukang rek abdas tekung selila. Ambu Yayah geus balik deui katampo pipi leungeun jeung bukna baraseuh tas abdas. Sup Ambu Yayah ka jero kamar tuluy ka tempo salat meuni husu. Cag urang tunda deui. Balik deui nyaritakeun Bionah jeung Mang Rudinta, duanana katampo geus saged make baju anu rada weuteuh. Malah Bionah mah make bedak sagala, meuni moblong, ari bukna dibeungkeut dua, bibirna meuni beureum makalipen. Hayu ah Kang, bisi kaburu datangan manten Paramlana. Lamun urang tinggalin moal kabagi atuh duitna. Cek Bionah. Mang Rudinta ngareret ka Bionah, barang nempuk dangdanan Bionah kitu, Mang Rudinta meuni olohok. Nahan pok kuring tatalep-talep ting Kang? Kawas kakarek we apal kuring teh geulis. Cek Bionah. Bener Ona. Teu sangka euy maneh teh ari dangdan mah teu eleh ku si Meli. Bionah lain bunga tapi kalah molotot ngadenge kitu teh bari nyentak. Meli saha? Kanyahoan ayeuna mah yeuh, bukan dem-dem nya. Ih, ari maneh Ona sok langsung sudon bae bari na oge. Saha nu hayang ka si Meli? Ari geus saha atuh sok si Meli teh saha? Eta anu sok digambangan teh di pasar. Ari leungeunna di talian ku rante. Cek Mang Rudinta bari nyerengeh. Atuh ngadenge kitu Bionah langsung bae baeud. Ih dasar kuclek, kami sadokeun jeung doger monyet. Cek Bionah baeud. Mang Rudinta beuki nyerengeh. Geus lah Ona, geus kuat lah ulah ngalilakeun. Ongkos yang katinggalun keburu datangan. Cek Mang Rudinta bari buru-buru indit. Ari Bionah tuluy nuturkeun bari kukulutus.
ayeuna kocapkeun kaayaan di imah tua kampung. Harita jalma-jalma geus ngarumpul. Bah Rustam, tua kampung, Pak RT, Paramlan jeung Mang Darna, kabehana geus katempo dari ngariung, pok kadenge tua kampung nyarita. Kumaha ieu teh Bah, Paramlan? Bade langsung ayeuna bae acara teh. Tah ngantosan heula palebe sareng Kiai Arif. Cek tua kampung. Ari caina mah cek kuring mah sambil jalan bae. Saya aya nu hadir, Patua. Dan nu penting masih kuring nyerahkeun atos aya saksi. Cekap saksi dua ge, Patua kampung sareng Pak RT. Sanes kitu Bah. Cek Paramlan. Ari Abah mah ngiringan bae kumas ayeuna. Tembal Bah Rustam. Kur kitu ujug-ujug kadenge sadayana ngomong di hareupeun lawang anu si horeng bionah jeung Mang Rudinta anu geus aran jog kadinya. Keke lah tuh. Supados Abdol kuring sareng Kang Rudinta oge kada nyaksian atuh. Cek bionah ujug-ujug kadenge bae ngomong kitu. Jalma-jalma nu aya di dinya kabehan ngareret tuluy pok kadenge Bah Rustam nyarita. Oh bener, bionah sareng Mang Rudinta mah penting pisan atuh kedah terang. Lantaran asal muasal tanah teh ti anjeunna duaan. Cek Bah Rustam. Ya sok kalebat tetep bionah Mang Rudinta ulah ngalilakeun. Cek tua kampung nitah bionah jeung Mang Rudinta arasup. Bionah jeung Mang Rudinta teh talangke tuluy arasup. Bareng jeung duanana arasup ujug-ujug tuluy nyai cileger aya kilat jeung suara guludu anu ngageleger meni tarik pisan. Bret tuluy disusuk hujan anu ujug-ujug turun meninggal gebret. Sakabeh nu aya di dinya meni reuas ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.